Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'amil lati la tuhsa. والذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته الكبرى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وبارك أجمعين، آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, nu dipihormat dimuliakan ku Allah, alimil ulama, para kiai ajengan, asatizah, qari-qari'ah, pimpinan pasantren, majelis taklim sareng madrasah nu aya di lingkungan Desa Mekarjaya leres, wabil khusus di Kampung Serang. Doakeun mudah-mudahan guru urang sadayana, para ulama warasatul anbiya, ku Allah dipaparinan paranjang yuswa, sing sehat sapapaosna. Aparatur pemerintahan setempat dina leresan ieu Ibu Kades Mekarjaya kalih Bapak merangkap sekaligus Bapak Dewan, doakeun mudah-mudahan dina ngurus masyarakat, dina nyalurkeun aspirasi rakyat senantiasa dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Kadus, Pak RW, Pak RT, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, nu tetiasa diwincik diwiji-wiji, keluarga besar Mushola Nurus Shalihin, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik, putra-putri, santriawan, santriawati, daramang sadayana. Alhamdulillah, kulan sehat, gaduh artos. Mudah-mudahan sing sehat lahir batina, sing palanjang umurna, sing berkah kahirupanana. Anu teu damang sing didamangkeun deui ku Allah, anu gaduh hajat sing dikabulkeun ku Allah, nu gaduh masalah sing aya solusina. Bapak Ibu nu hadir gaduh masalah apa henteu ieu teh? Gaduh apa seueur? Seueur apa seueur pisan? Pak Dewan geuning ieu nu hadir teh masyarakat bermasalah itu. Rupa-rupa masalahna. Mudah-mudahan sing aya solusi. Bapak Ibu, urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan ieu nembe kaping hiji Rajab bade lebet ka kaping 2 Rajab. Rajabna sing berkah, Sya'banna sing berkah, wa ballighna Ramadan sing dipanjangkeun umur urang sadayana tiasa dugi kana bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Hati ini rindu dan selalu menunggu, ingin segera bertemu. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab
dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh berkah bagi kita semua. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Sama-sama Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma salli ala Muhammadin dhibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu simkuring bingah tiasa tepang deui sareng masyarakat Desa Mekarajaya, wabil khusus di Kampung Serang Tipayun simkuring di Yayasan Hasanuddin Jalil di palih naon eta wetan gitu. Ayeuna rada ngulon di musola Nurus Solihin sekaligus peresmian. Alhamdulillah. Jang ayeuna Mang Cepot tos ka dieu teh aja nih teh. Aya. Mang Cepot. Jadi simkuring ka dieu teh nyalira di sarangan di ku Mang Cepot. Mang Cepot tujuh naon keneh eta? Sedang memancing di Ragasi Pausan. Keur nguseup usum hujan nguseup kieu dia. Berde laukna ge Pausan. Wah bawacaan. Oh laukna arageun. Mohon jangan wae. Ka dieu tukang urang ka Nurus Solihin ya urang pengaosan Isra Mi'raj di dia Kang. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kacang. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Berokolah tukang emang. Ayo Kang Kadek. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Guys saking semangat kot kan nyecap dia ke panggung ya ampun dengan
Jol seuri jol joget deh ka dieu teh. Lain kaget merenjang loba jelema di dieu. Halo guys, Dararamang guys, Dararamang besti. Oke, sakedap. Ari Akang orang Islam, Orang Bandung, abdi mah Pak Wijay. agama Islam. Agama Islam. Lamun Akang beragama Islam, bertemu dengan sesama muslim teh ulah wakahalo guys, besti, assalamualaikum heula atuh. Pan sekarang mah cepot gaul Pak Wijay. Oh cepot gaul mah kudu guys, besti gitu. Sawat itu loh. Naon teh Kang jeung sowat eta guys besti sowat teh naon eta? Sawat itu adalah entok beheungnya panjang anu bodas teh sok nyosor eta sawat ngaranna. Soang lain sowat eta mah atuh. Ai sawang mah atuh biwir dijahit rarengat dioperasi sawang. Swing. Ai swing mah alat musik yang ditiup. Suling mah budak disuling di karungan minta tebusan di karungan eta teh disuling. Budak di karungan mah diculik lain disuling. Culik mah nu baruleut di kecapan di sawasan. Cilok mah ngadarageut dina panon hararejo eta teh biasana teh hudang sare. Mending assalamualaikum heula Kang. Di dieu teh seueur wargi urang nu haladir, aya assalamualaikum teh ngandung harti ngadoakeun kasalamatan jeung kabarokahan supaya nu hadir salamet jeung berkah sadayana. Engke nu hadir teh malas ngadoa ka Akang. Waalaikumsalam. Sok salam heula. Salam dulu. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi calana cakep Cakep di mana di samping teu make calana? Gubal gabel bereja Pak Ustaz. Eta geuning apal. Kan ini mah cuma pantun Pak Ustaz. Nanti teh Pak Ustaz teh sama jamaah teh bilang cakep gitu. Oke. Oke. Cak naplok oke. Oke eta mah. Berikan dia itu bahasanya. Sok lah. Di samping tadi calana kakuping tapi kirang kompak. Kade. Naon? Ari Akang paham teu pantun? Paham. Manya pantun di samping teu dicalana, kakuping tapi teu kompak. Eta teh teu nyambung. Nu ngaranna pantun ujungna kudu sarua murwakanti. Di samping teu dicalana berarti ing jeung a. Mun bade kakuping tapi teu sadayana. Oh. Kudu sarua ujungna lamun rek a we gitu tah. Lamun rek i we. Gitu apal geuning. Lamun rek o we. Lamun rek u we. Ngarti. Lamun rek e hungkul we. Lamun mah aja. Contoh pantun mah kieu. Kumaha? Bukan lautan hanya kolam susu. Manundutan Bapak Nyonyo okele. Tak eta teh sarua jauh teuing. Cuk saha jauh susu jeung kelek mah deukeut ngan 2 cm. Kalau diukur gara. Hapunten pangarsa. Coba make nada heula. Cepot mah lamun teu make nada sok tara nyambung pantuna. Lamun di nadaan teu nyambung keneh mending turun isin ku jamaah. Oh siap. Coba. Boleh. Kamana jalan ka Jogja berarti a. Beres. Kamana jalan ka Jogja sing sarua ujungna. Kamana jalan ka Jogja Mang Cepot kaditu kapalih wetan. Kamana neangan randa Pak Ustaz kaditu kapangaosan.
naon aya akang nah bener sarua geus dinadaan mah nya sesuai gitu lain masalah aa na eta nanaonan ka pangaosan neangan randa heuh sugan we di dieu aya randa gitu Pak Ustaz oh aya ibu randa aya randa muda ada nah hayang ka randa muda randa kolot mah hoream ngurus ya sanes kamana neangan randa kamana jalan ka Jogja kaditu ka Palihwetan kamana jalan ka surga kaditu ka pangaosan mudah-mudahan nu haladir ngaos tiap langkahan kakina jadi wasilah cukang lantaran urang tiasa kempel deui di surgana Allah amin iya Pak Ustaz eho jeung efekna lungsurkeun moal ehona ehona bade dilungsurkeun wios ehona diturunkeun soalnya rada pilek ongkoh gitu jadi rada ngucur wae ieu turunkeun we ehona nu pilek mah lain eho leho eta cek cekap salik deui Pak Ustaz salit teh lungsurkeun cek sate cek cekap sampu cekap Pak Ustaz alhamdulillah akang mohon ieu teh alhamdulillah urang teh aya di Mekarjaya deui di Kampung Serang di Mushola Nurus Shalihin dina acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ieu peristiwa agung disebatna ge mukjizatul kubra, mukjizat besar yang diterima Nabi Muhammad kedua setelah Al-Qur'an. Mukjizat terbesar pertama Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Setelah itu peristiwa Isra Mi'raj. Urang tanya heula si Cepot bisa teu apaleun. Mang Cepot apal naon Isra? Kamu nanya. Lain kamu nanya jawab. Apal naon Isra? Isra itu adalah amis di jero Pak Ustaz eta teh. Eta mah misro lain Isra. Oh beda deui. Beda deui eta mah makanan atuh misro amis di jero. Comro oncom di jero. oncom di jero. Sukro Suk di jero. Eta mah Cangro cangro naon? kacang di jero. Canglol Ai canglol. kacang nolol. Pan eta mah sok dilagukeun geuning aya kiratan. Kumaha? Comro Oncom di jero. Eta mah kiratan. Misro Amis di jero. cangro Kacang di jero. awewe Kacang di jero. Nyilakakeun wae abdi Pak Ustaz mah. lain nyilakakeun. Naon? Awewe nyebut aa lewa lewe gitu. Awewe nyebut luwa luwe. Eta teh ngaranna kirata. Kirata. Misro amis di jero. Korsi cokor di sisi. Bedog dibebed ngajedog kan gitu. Leres angkot. Angkot naon? Angkotan kota. Bener. Angkot Angkotan kota. kenek Diangkan ngarah naik. supir Asupna dipipir. awewe Asupna dipipir. Oh, bukan. nyebut aa lewa lewe kemana. Isra teh Mang Cepot lain singkatan. Ini Isra ini satu peristiwa di mana kakasih urang Nabi urang sadaya nanyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan teu berjalan nyalira bahasana ge asra. Allah memperjalankan Nabi Muhammad nyata hamba Allah teh di mana ka mana minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ieu ayatnya dikutip ku panitia jadi jelas ieu ayat tentang Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti mana ka mana Isra teh Mang Cepot? Minal masjidil haram ti masjidil haram ilal masjidil aqsa ka masjidil aqsa. Teras dimi'rajkeun diangkat ti masjidil aqsa. Tadi dikutip ku Bapak Dewan yen hasil tina Isra Mi'raj teh nyaeta parentah naon? Salat. Jadi beres Nabi dimi'rajkeun teh ku Allah diparentahkeun salat nu 5 waktu keur urang. Aya patarosan Mang Cepot.
Nabi Muhammad diisrokeun teh ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, berarti masjidna tos aya can aya ti Masjidil Haram Nabi star isra dugi ka Masjidil Aqsa, jadi Masjidil Haram jeung Masjidil Aqsa tos aya teu can tos aya. Terus Nabi dimi'rajkeun ai masjid teh tempat naon, tempat sujud, masjid teh tempat naon, tempat ibadah, masjid teh tempat naon, tempat salat. Nabi diisrokeun ti tempat salat ke tempat salat, teras Nabi dimi'rajkeun. Ketika Nabi dimi'rajkeun, Nabi kenging parentah salat nu 5 waktu. Aya pertanyaan Mang Cepot. Nah geuning memeh parentah salat diparentahkeun keur waktu mi'raj, tempat salat na geus aya ti heula. Kangjeng Nabi diisrokeun teh ti masjid ka masjid, ti tempat salat ka tempat salat. Begitu tos dimi'rajkeun kakarak menang parentah salat, geuning nah parentah salatna di luhur keur waktu mi'raj, ai keur waktu isra tempat salatna geus aya. Ieu ngandung harti bahwa satu acan Nabi Muhammad nampi parentah salat nu 5 waktu, masjid teh geus aya ti baheulana, artina ibadah salat teh lain parentah anyar. Ti kapungkurna ge tos aya. Mana buktina Mang Cepot? Para nabi terdahulu juga salat. Aya doa ti Nabi Ibrahim, ibu hoyong teu anak-anak urang jadi ahli nu ngadegkeun salat, hoyong teu? Lamun budak diajak salat sok hese tara. Aya nu hese aya. Hoyong gampil diajak salatna. Di antarana baca doa Nabi Ibrahim sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim, mangga. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Kumaha Cepot dieu teh? Robbi Syahri Syadri. Eta mah doa Nabi Musa tuh beda. Robbi ja'alni, ya Allah jadikan abdi muqimas salati wa min zurriyati. Cek Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan abdi jeung anak keturunan abdi. Nabi Ismail, Nabi Ishak keturunan Nabi Ibrahim. Ya Allah jadikan abdi jeung anak keturunan abdi nu ngadegkeun salat. Artinya Nabi Ibrahim salat apa henteu? Salat. Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub salat apa henteu? Salat. Jadi salat teh lain parentah anyar, sabab memeh Nabi Muhammad dina waktu mi'raj kenging parentah salat, masjidna mah geus aya. Jadi ieu salat teh syariat di kapungkurna tos aya. Nabi Musa diparentahkeun salat keur umatna 50 waktu mah Cepot. Urang mangan sabaraha waktu? Ngan 5 waktu. Sabaraha rakaat? 17 rakaat. Isya sok dilagukeun ku barudak apa teh lagu pada hari Minggu? Anu mana? Pada hari Minggu kutur. Nah, nada atuh nada nasi bener. Minta nada. Geus poho deui. Nadana tina we kana se eta teh. WC atuh Pauzan. Eueuh nada WC mah pindahkeun we nadana. Tina naon? Tina B kana H cobaan jadinya ya. BH bener. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Toketik taketik toketik taketik toketik taketik toketik taketik toketik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir kaseprot bujur kuda. Prat prat suara bool kuda. Lain berat suara bool kuda, tuk tik tak tik tuk suara sepatu kuda. Nyapan kudana nyeri beuteung Pak Ustaz. Eta lagu pada hari Minggu ku guru di sekolah kreatif dirobah jadi lagu nu ngenalkeun salat nu wajib keur urang umat Nabi Muhammad 5 waktu. Orang Islam itu jangan lupa akan salat sehari semalam 17 rakaat. Isya sabaraha hiji? Lain hei jawab Isya 4. Siap? Isya subuh duhur juga, asar maghrib jangan terlambat. Ayo cepat kerjakan salat. Ayo cepat jangan terlambat. Gitu. Sabaraha rakaat keur urang umat Nabi Muhammad? 17 5 waktu. Laras ngan abdi mah Pak Ustaz, lamun nyanyi lagu pada hari Minggu teh inget keur sakola harita pelajaran bahasa Inggris.
ku abdi teh dilagukeun pada hari Minggu teh ku bahasa Inggris ku abdi mah Pak Ustad. Oh hebat, pada hari Minggu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti jago bahasa Inggrisnya. Yo, bahasa naon oge abdi mah jangan ditanya Pak Ustad. Cina, Woi, jangan ditanya. Jerman, Jangan ditanya. keren. Bisa. Teu bisa kabeh. Eta geuning dia bahasa Inggris bisa tina lagu pada hari Minggu di Inggris kan. Bisa bahasa Inggris Pak Ustad. Nu mana? Modelkeun bahasa Inggrisna buku book, Buku book, biru blue, biru blue. buku biru blue book. Oh benar, buku biru blue book. Nya buku biruna asup karagasi. Blue book blue book blue book blue book. Eta mah teh kerelap atuh gua. Coba bahasa Inggris kan ku Akang. Ma, Pemuda-pemudi. ladies and gentlemen, Asik. anu geulis ngaleg-leg permen. Selamat malam, Good night, selamat pagi, good morning, selamat tinggal, goodbye, selamat mandi. good jubar. Oh, asal aya good jadi aya mah. Selamat ngopi, Selamat ngopi. good day. Oh good day. Aya benar good day. Bahasa Inggrisnya jalan, Walk, berjalan, berwalk, can jalan, canda walk. jalan rusuh. Wak, wek, wak, wak, wek, wak. Aya bahasa Inggris wak-wek-woknya. Bahasa Cina ge bisa abdi mah. Kayak eta bahasa lain karena bahasa Cina ya. Eta lagu pada hari Minggu di bahasa Inggriskeun kumaha eta? Oh, saya apa ya guna? Teu? Oh, siga kieu laguna teh Bausan. Pada hari Sunday I'm follow father to city. Naik delman is beautiful, I'm a sit down. Ku duduk samping padriper yang sedang walking. Walking, bekerja. Mengendarai horse supaya a good walknya. Oh yes, oh no, oh yes, oh no. Oh my God. Dimimiti iraha tuk tik tak tik tuk di Inggris kan jadi oh yes oh no yes oh no. Ini ada ima Pak Ustad, lain kuda Indonesia, ima kuda Inggris. Oh kuda Inggris. Kuda Inggris mah beda suaranya. Beda suara. Iya Kang ya Kang ya. Jeung ai oh ye oh normal ini sepatu kuda eta mah deui. Naon? Suara nu keur ku kudaan Nah, eta mah. iya Kang ya. Jadi tadi teh di mana? Oh yes or no. Iya surat Al-Isra. Al-Isra. Nabi teh diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Masjidna geus aya ari parentah salatna aya keur waktu Mi'raj. Nah masjidna geus aya ari parentah salatna can datang nu 5 waktu. Artina memeh parentah nu 5 waktu diparentahkeun keur urang ternyata umat kapungkur ge geus dipiwarang ruku jeung sujud. Artina salat lain parentah anyar. Islam teh lain ajaran nu anyar tiba heulana ge geus diturunkeun. Allah tos ngutus para nabi terdahulu. Siga puasa, nah puasa keur urang ngungkul mangcepat umat Nabi Muhammad pan henteu. Ayatna eta mah komo jelas kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa teh wajib keur anjeun sakumaha diwajibkeun keur umat sateu acan anjeun. Enjing sakadap deui mudah-mudahan panjang umur tiasa dugi ka Ramadan. Barudak siap puasa siap. Mancepot siap puasa siap. Siap. Alhamdulillah. Sing Alhamdulillah. sehat. Nya. Abdi mah Pak Ustad lamun puasa teh nya sok aya patarosan gitu teh sok bingung abdi mah. Bingung naon? Nya lamun misalnya puasa terus teh ceurik eta teh batal henteu nu benerna teh Pak Ustad. Tak ieu pikih puasa. Lamun keur puasa urang ceurik keluar Cipanon. Keluar Cipanon teu matak ngabatalkeun kana puasa. Teu batal. Alhamdulillah, berarti abdi teu kudu ngodoan aya kitu mah. Emang kunaon? Soalnya puasa tahun kamari abdi teh keur puasa burang-burang ngadahar seblak rada teuing Ustad. Lebih kang ngucur eta mah. Jadi nu batal teh lain ceurik na seblakna. Berarti mancepotna teu puasa. Godin. Batur sahur milu sahur. Batur buka milu buka di peting batur taraweh manehna kalah kagapleh gitu. Batur sahur milu sahur, batur buka milu buka, di berang batur puasa, tukang kenang merkosa domba. Nawe yang maya
cek saha nu ngendang merkosa domba. Pan harita abdi pernah ngintip Pak Ustaz. Teu kahaja ngomong nama sigana teh. Teu kahaja ku. Tukang kendang teh keur kiih bari nangtung. Aya domba hareupeun. Si dombana teh jual mundur we ka tukang. Atuh eta mah kapaksa we dilalempang ka tukang kendang teh. Amit-amit teh. Coba 2 kali kajadianana teh. 2 kali. Isukanana kadinya deui ditoong ku abdi teh. Kiih deui bari nangtung tukang kendang teh. Aya domba hareupeun. Nu kadua mah si dombana teh teu deikeun mundur Pak Ustaz. Terus Atuh kapaksa we teh mah tukang kendang nu maju teh mah. kreatif sorangan berada. Iya mah coba kieu ya. Tadi tadi kana naon Bapak Ibu? Domba. Iya salat lain parenta anyar tiba heulana geus aya. Ngan turunna salat 5 waktu ngalangkungan peristiwa Isra Mi'raj. Allah merentahkeun puasa ngalangkungan malaikat Jibril. Allah merentahkeun haji, merentahkeun parentah agama ngalangkungan malaikat Jibril. Tapi begitu Allah merentahkan salat 5 waktu, Nabi nu langsung dipanggil ku Allah. Saking pentingna salat nu 5 waktu. Bahkan Mang Cepot, urang coba tarik heula mundur ke belakang sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Satu acan Nabi di Isra Mi'rajkeun dipanggil ku Allah kenging salat 5 waktu, Kangjeng Nabi teh keur dina masa-masa puncak kesedihan dina dakwah. Maka tahun Nabi di Isra Mi'rajkeun disebatna Amul Hazan, tahun kesedihan. Muncak barudak mah tahun galau. Isi ulang tahun galau teh nya eta teh disebutna teh isi ulang galau sok aya geuning nya Pak Ustaz. Galon eta mah. Ai galon masuk ditiup atuh ku barudak leutik. Balon eta mah. Ai balon mah tuh eta aya empang aya balon. Balong Kang balong. Balong mah darak-leg dina irung garing eta teh biasana teh Pak Ustaz. Korong eta mah. Iya oke. Jadi Nabi kunaon sedih. Sebelum Nabi di Isra Mi'rajkeun Nabi Muhammad sedih. Muhammadun basyarun falaisa kal basyar. Sifat kemanusiaan kalau diuji pasti ada kesedihan. Betul apa tidak? Pernah nggak sedih? Dangaran hirup di alam dunia makan kadang di atas, kadang di bawah, kadang seri, kadang ceri, kadang lapang, kadang sempit, kadang bunga. Alhamdulillah ayeuna mushola anyar, bunga, imah anyar, bunga, rumah bertingkat, uang berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah kebon marabat, empang singkaro cepat, lolobana lauk sepat, bunga. Leres. Hiji waktu orang diuji ke kesulitan. Mohon. Masalah hidup makin rumit, imah beuki sempit. Ningali pamajikan diribit, nginjem duit kata tangga pelit. Anak sakit, yang kecil kejepit, penyakit komplit, perut buncit, mata bintit, amit-amit. Di mahna oge loba beurit. Di mana deket kebon awi. Iya Mang Cepot. Ngaran hirup di alam dunia kadang senang kadang susah. Keur susah ceurik wajar manusiawi. Nabi Muhammad sedang diberikan ujian kesulitan waktu itu sebelum di Isra Mi'rajkan. Naon kesulitan nu dialami ku Nabi? 1. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh pasangan setianya nyaeta Siti Khadijah. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Apal tuh Mas Cepot? Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Iya Kang nanaon Dipoto ya Boseng. lain dipoto di video live streaming eta teh. Live streaming Di streaming atuh. Eta apal teh lagu nu bieu? nu mana? Eta nu dicandakeun adong ku barudak make rebana geuningan. Oh band kepret di lembur abdi mah disebutna teh. Buben kepret. Band tabok eta teh samodelkeun tagoni, hadro, terbangan, marawis, maicih, maiti gitu teh. Eta teh nu sorana kieu geuning baheula makangnya. Kumaha? Opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, rangindang epak kakak, rangindang epak kakak itu. Bahankeun.
5 dus 5 dus 5 dus Kudu ngomong bahan keun. ayam kampung ayam Alah kampung. ka mana? Dari umur abdi mah lain siga kitu sorana teh Pak Ustaz. Kumaha? Tumpak pimping dodotkeun tumpak pimping dodotkeun tumpak pimping dodotkeun golerkeun golerkeun. Eta ibu-ibu main rebana, barudak main marawis tentang bagaimana sejarah Rasulullah. Khadijah istri setia ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau di Isra Mi'rajkan, Nabi sedih dulu tuh. Apa kesedihan yang dialami? Nabi ditinggalkan oleh istrinya tercinta. Suami mana yang tidak sedih ditinggalkan meninggal oleh istrinya? Istri mana yang tidak sedih ditinggalkan oleh suaminya? Maka ning Siti Khadijah mah setia menemani perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat orang lain mendustakan, Siti Khadijah nu pertama iman. Saat orang lain meninggalkan dakwah Nabi, Siti Khadijah nu setia menemani. Saat orang lain tidak percaya, Siti Khadijah nu percaya orang yang beriman paling pertama pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangka ning Siti Khadijah mah lain ukur ngadukung ku jiwa raga, hartana sadayana seep. Bu, araya Siti Khadijah teh beunghar teu? Siti Khadijah teh pengusaha beunghar Mang Cepot. Ngantos nikah sareng Kangjeng Nabi, sadaya hartana dipasrahkeun ke perjuangan Islam. Maka Siti Khadijah teh gambaran istri salehah. Ibu hoyong jantan istri salehah tuturkeun Siti Khadijah. Kumaha? Jadi pengusaha sing baleunghar ibu-ibuna. Ngan geus beunghar eta duit tong dikeukeuweuk sorangan. Pasrahkeun ka suami ke perjuangan Islam. Jadi uang istri adalah uang suami. Siap gitu. Aya na budak na jubut siap. Ustad bararaah gitu nu aya ge tibalik cenah. Tibalik kumaha? Uang suami adalah uang istri. Tapi uang istri tetap uang istri. Aya hutang istri, hutang suami. Maka sok aya geuning Kang salakina teh bingung nepi ka awakna begang da pamajikan loba hutang. Nu ngahutangna saha nyalahkeun ka urang. Ieu awak abdi begang lain ku sering bergadang sabab keur mikiran hutang pamajikan minjem ka bank. Ye huntu abdi punglak lain sering jajan seblak boga pamajikan galak dicarekan teh sok nyentak. Stres lieur pusing mikiranana nu digugungan saukur kahayana pamajikan hutangna di mana-mana kiridit PNM MBK jeung Bang Emo. Ya Bang Emok sagala. Usum main nama di mana-mana Bang Emok teh Pak Ustad. Nu mana? Ibu-ibu bari ruang riung bari Emok aja teh. Saya berjanji. Janji nasabah Pancasila. Mimitina teh di Karawang aja teh Pak Ustad. Poe naon teh? Rebo biasana mah aja teh. Nah, mana apal jeung poena? Man abdi ketua kelompokna Pak Ustad. Ingat tukang nyamperan Gini Mas Cepot. Jadi kenapa Siti Khadijah ketika Siti Khadijah meninggal Nabi, betapa sedih Siti Khadijah ini merupakan partner terbaik dalam dakwah Nabi Muhammad. Ia mendukung dengan jiwa raganya, bahkan dengan seluruh hartanya. Maka mudah-mudahan ibu-ibu sing solehah siga Siti Khadijah. Setiap perjuangan suami pasti ada dukungan dari istrinya yang solehah. Ya, Mang Cepot terang tuh ciri istri solehah naon? Ciri istri solehah aya opat kapinteran cirina istri solehah teh. Hiji, Muka hiji kudu pinter masak. pinter masak, Muka dua kudu pinter diwedak. pinter di bedak. Muka tilu kudu pinter nangkarak. Muka opat kudu pinter ngadengkak. Iya Kang bener, tapi cek Mang Cepot istri solehah mah kudu pinter masak. Neng-neng diajal marasak. Mun bisa mah bahan bakuna hiji tapi unggal poe menuna beda-beda. Bahan bakuna kangkung poe Senen kangkung dilalab, poe Salasa kangkung diurab, poe Rebo kangkung ditumis, poe Kemis karacunan kangkung kabeh eta.
urut kampung wae atuh. Tapi variatif Kang. Beres. Istri soleha pinter di bedak, bersolek di hadapan suami. Ulai mah hareupeun salaki rambut uig-uigan, cileus gede leunca. Ngomong hareupeun salaki hilwir bau karbit. Nongeng saeutik katawel barak-bak hitut. Tapi Mang Cepot, kalau cinta hanya karena rupa, cinta hanya karena harta, cinta karena kekayaan, semuanya akan luntur. Kenapa? Karena yang namanya rupa akan berubah. Karena orang mah ditilik digeger lengik, ditetep diharap, siap disawang di tukang lenjang, pengantin anyar, masih kena gelis. Nah, si gelis na oke BMW nya Pak Ustad. Naon BMW? Bahenol montok, wow keren. Atawa kijang panter, Naon kijang panter? kaki panjang bujurna muter. Tapi perubahan waktu mengantarkan pada pertambahan usia. Nu tadina ditilik digigir lengik, engke mah ditilik digigir bentik, tetep dihareup bureuteu. Komo cenah ibu-ibu Pak, ibu-ibu mah cenah bejana sakali ngalahirkeun punten imbitna teh sok meral 5 cm. Hiji budak meral sabaraha senti? Bisi teu percaya mun aya panganten anyar bujurna sentian. Kayak geus boga budak sentian deui. Kabayang kolot baheula tara make KB, mun hiji budak borojol 5 cm, 10 budak meral 1/2 meter. Mata lamun ibu-ibu dipoto jeung budak parawan keneh nu keur SMA gayana sok beda. Komo jeung bapak-bapak mah beda pisan. Bapak-bapak mun dipoto gayana jegreg. Siap, 1 2 3. Ganti gaya tuh Pak, 1 2 3. Paling banter jempol. Tapi budak awewe SMA dipoto nyangeyeng. Siap, 1 2 3. Cis. Ganti gaya sarangeo. SMA. Ibu-ibu beda deui. Ibu-ibu mah mun dipoto gayana nyangigir bari tahan napas. Naon sababna? Biar kelihatan langsing. Makanya Mang Cepot, perempuan yang saleha bukan hanya dilihat dari bagus rupa. Lamun Mang Cepot hayang milih istrieun, engke jang partner perjuangan. Dan Nabi oge berjuang teh aya partner Siti Khadijah, partner terbaik dalam perjuangan. Makanya ditinggalkan Siti Khadijah Nabi sedih. Mang Cepot bising kerek berjuang dina ajaran Islam, nyebarkeun dakwah kudu aya partner istri salehah. Lamun akang rek milih istrieun, hiji tingali rupana geulis jeung heuteuna. 2 tingali hartana keur bekal agama. Nu katilu tingali keturunanana babat bebet bobotna. Tapi nu paling penting tingali agamana, tingali imanna, tingali islamna, tingali ihsanna. Nu paling penting pisan mah Pak Ustad, tingali dampal sukuna. Nah, tingali dampal sukuna. Nya bisi teu napak berarti kuntil anak eta teh. Naonan kawin jeung jurig atuh. Ya, gitu Mang Cepot. Nanti suami akan bekerja, istri salehah mengantar, menemani minimal nepi ka hareupeun imah. Ibu, kalau suami berangkat kerja, ka sawah, ka kantor, ka kebon, ka toko, ka pabrik, sok dijajab tara ka paeudeun bumi. Tara jeung geus sidang sorangan. Lain geus sidang sorangan. Salaki rek mangkat ka pagawean. Di mana wae pagaweanana nu penting halalang thayyiban. Jajab temani oleh ibu minimal nepi ka hareupeun imah, antar ku doa, cokot dengan salaki. Rek dikumahakeun? Menta duit. Lain menta duit, cium tah, menta doa restuna. Ngan memeh dicium doakeun, memeh didoakeun tingali heula dengan salaki. Pak, naon mama? Nah, itu leungeun teh meuni keusrak. Coba lo bahasa sanggahleun. Tapi didinya ibu sedih, Pak. Ieu panangan anu geus keusrak lo bahasa sanggaleun teh beureun ieu teh jadi tanda bapak teh suami nu bertanggung jawab. Mangkat isuk-isuk balik peuting ngabelaan anak jeung pamajikan geus puluhan tahun ieu panangan berjuang, Pak. Teu saeutik para suami nu berjuang belaan sare di luar imah, di pasar Kosambi, di pasar Gede Bage di Bandung 24 jam. Aya nu ngagoler salaki luhureun karung tukang sayur, anu ngagoler di luhureun samangka tukang buah, anu ngagoler di pasar tukang dagang, anu ngagoler di luhureun truk supir jeung kenek. Teu saeutik anu ti peutingna teh di imah gara-gara milarian nafkah keur istri jeung anak-anak. Aya nu ngagoler di luhureun aspalnya harita oge. Saha? Nu gelo eta mah sing goreng teh Pak Ustad. Dihudangkeun teh ngadon ngamuk ka abdi teh geuning. Beda deui atuh. Canak pananganna, Pak, baheula mah bapak teh eta semut punten, eta kulit teh meuni karenceng, ayeuna mah geus rada bongkok, bapak teh geus puluhan tahun ngabelaan mama. Baheula mah keur ngora
otot kuat, berjalan cepat, pikiran cermat, kulit wajah indah mengkilat, gigi berbaris rapat, kadang dipalagar make kawat. Tapi ayeuna bapak geus kolot, pandangan mata mulai lamur, gigi mulai bergugur, ketuk tilu kendang dua, erloji diputer deui, huntu tilu tinggal dua, nu hiji geus ungger deui, geus ungger dicook ku icuna coplok kabehanana. Budak leutik ayeuna nyerengeh, lucu ompong oge, aki-aki nyerengeh ompong keung alam dunia. Budak ngora gigina berbaris rapat, budak ngora ngadahar sukro teh karau genah kadengena, aki-aki geus huntuan ngadahar sukro kalau main bola di jero bibir buhal gael. Kadang-kadang krak teh lain sukro nu kateleg, huntu kateleg sukro keluar eta. Pak meureun ieu panangan nu rusak teh tandana bapak geus tanggung jawab. Mudah-mudahan perjuangan bapak dicatat amal soleh. Goodbye my honey cintaku, kecup ku ibu. Meni baseuh mami. Bapak tas dikecup pananganna ulah langsung berangkat. Sebagai partner terbaik dalam hidup, Bapak Malik doakan istri, pegang kepala istri, kecup keningnya, memeh dikecup keningna, tingali heula tarang pamajikan. Ciluba bakekok Lain ciluba. Kumaha cek bapak? Ma, iya tapi iya teh tarang apa kebon boled? Peda ningali tarang pamajikan geus berumpak pak. Baheula mah eta tarang teh mulus, semut berjalan pun berjatuhan. Nah ini eta tarang meni bergelombang, sireum ge nyarayang. Tapi didinya bapak sedih, ma eta tarang nu geus loba garisan teh tandana mamah teh capek ngurus bapak, capek ngurus anak-anak. Mudah-mudahan kacape mamah menemani perjuangan papa, kacape mamah ngurus barudak, sing jadi tanda mamah teh istri nu solehah. Berangkatlah bekerja, suami bekerja di sawah, ibu amparkeun sajadah. Suami usaha, ibu usoli, sabab lamun usaha teu make doa sombong. Sakali deui, usaha teu make doa sombong. Sok usaha menang moal duit tah, menang duit, tapi lamun teu salat sombong. Tapi sabalikna lamun ngadoa we hantem tapi tara usaha, sarua jeung bohong. Ya Allah, engkau pemilik bumi ini, berikan kami rizki, berikan kami rizki. Ai pagawean sare wae. Aya moal tah. moal Warzukni teh cukup ku kitu. Tingkatan urang mah kedah aya ikhtiar usaha. Macam bota lagi usaha, kana naon usaha? abdi salian ti kana seni teh abdi mah pausat usaha teh jual beli ongko. Jual beli dagang. Lain dagang, jual beli. Jual beli naon? Jual TV meuli beas. Jual kulkas beli deungeunya. Eta mah ngajualan barang di imah atuh. Tapi hari mah pernah abdi jualan asongan di jauh bus. Jualan asongan. Muon. Halus. Beberapa bulan abdi mah nepi ka kungsi abdi diusir Pak Ustad ku konektur bus nyeri hate. Padahal abdi teh jualan teh halal sarua jeung batur tapi naha abdi diusir. Akang di jero bus dagang diusir. Nya Pak Ustad. Emang jualan naon di jero bus? Jualan taraje abdi teh teu pira di jero bus teh Pak Ustad. Akang jualan taraje di jero bus kumaha ngasupkeunana? Si awina teh ngarogokan kana sirah supir teh Pak Ustad. Ya majapot, amparkeun sajadah, ngadoa ka Allah dina salat duha. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, ya Allah lamun rizki abdi keluarga abdi poe di luhur turunkeun ka handap. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyangakeun sadaya-daya daya deui. Aduh kehujanan di koro haneut cai nu haneut cai haneut jadi selip wae aduh hapunten deui ka warga sadayana kaganggu heula naon ing ngasongkeun naon Pak Ustad susu haneut wios da moal cager ku susu abdi mah tuh serak keun we da moal cager ku susu abdi mah cagerna disawer ku Bapak Haji Aep Pak Ustad abdi mah Tasyan euy Bapak Dewan aya di payun masih aya euy tinggal ngiceupan wae ka abdi we
eta dipayun ieu tah ieu tinggal sok Kang ah alah sugan we ditulungan ku Bapak hajinya ku Bapak Dewan berehan tuker kokodok heula euy kalem euy salse Pak Haji mah dina amparan sajadah Bapak Haji Aep anu sayang asyik abdi sumujud pasrah Bapak Haji Aep monot pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijadi alhamdulillah demojan nah aya ieu bisa ieu Bapak Haji Aep kenal ka Pak Haji Aep Pak Haji alhamdulillah haritapan posa dikenal abdi teh kenal di mana dek barang tadi nama naik haji teh sareng abdi dek barang mohon ka Mekahna teh harita teh geuning ti jadi hiji cepot akang pan kasalahan Pak Ustad harita teh salahan naon hari Pak Haji Aep mah meuli tiket teh ka Arab ka Mekah hari abdi mah kalah meuli tiket Persib harita teh hari Pak Haji Aep mah toang ngulilingan Ka'bah hari abdi mah kalah ngulilingan stadion harita teh Pak Haji Aep mah jadi haji mabrur hari abdi mah kalah jadi piking kabur harita teh alah nuhun Pak Haji doakeun atuh Pak Haji na doakeun heula doakeun mohon pan dunia teh dua papasangan ya Pak Ustad aya beurang aya peuting aya halodo aya ngiji aya lalaki aya awewe nya aya Bapak Haji Aep ka dieu piraku Ibu Lurah teu ka dieu nya modeh Ibu Lurah tinggali geus di Ibu Lurah naon tiap ka dieu urang teh dipegelan we ku Bu Lurah Ustad teh izin saha nu izin Ustad izin mohon Ustad mah izin pan ari abdi mah butuh ieu mah Pak Ustad eleh bangga beuteung mah aya Bu Lurah aya di dia dina amparan sajadah Ibu Lurah anu gelis asik abdi sumujud pasrah munut pangapura Gusti ya Allah Rabbul Izzati nah Bu Lurah teh kieu ieu mah dititipkeun dilihatkeun aduh aya di amplopan teh sok trauma abdi mah bojan naon heueuh teu kasiri jerona nuhun atuh Ibu Pak Lurah nuhun Bu Lurah Pak Dewan nuhun Bu Lurah Ibu Dewan Bapak Dewan atur nuhun Pak RW aya Pak RW sok jadi meuje ngopi Pak RW tos siap Pak RW tos siap doakeun Pak RW teh Kang nya doakeun ieu teh RW 10 nya RW 5 RW 5 menang teh siapa 10 RW 5 urang doakeun mudah-mudahan Bapak RW sing naik pangkatna amin amin dina RW 5 jadi RW genep insyaallah lain naik pangkat pindah imah atau eta mah tuh keur ngobrol heula Bapak RW na silih harebosan teu bosan jeung saha jeung Pak RT teu tingali ngobrol naon cenah nya cek Pak RW teh bere we si cepot mah 300 apunten Pak RW apunten Pak RW geus kokodok Kang dina amparan sajadah Bapak RW anu bangkeun asik abdi sumujud pasrah munut pangampura Gusti ya Allah salim lah salim Pak RW Pak RW hayong salim aku dikacangin guys aku nggak dipalire guys kasihan aduh tapi teu naon lah nuhun alhamdulillah tur nuhun Pak RW aduh Bapak RT ada Bapak RT sok nulu ieu mah geura urang teraskeun lah Kang teraskeun lah Bapak DKM ada Bapak DKM aya tadi sambutan mana Bapak Ibu boleh lanjut boleh tadi teh dugi kana naon Pak RT Pak DKM tadi teh Pak Ustad materina eta kadieun heula tuh saweranana Bos Ustad naon teh naon tadi ti Bapak Dewan artos saweran ulah disakuan ku Pak Ustad aja kadieun dulu
iya iya sok kesiniin biar jong-jon ini mah sok lain akang teh duit geus aya di dieu ngadon manggilna deui nu sajen lain dipalire heula tuh ku usar mah karunya diamankeun di dieu sidik teu aman di dinya mah diteraskeun heula materina can beres eta duitna ngaganjil kana hate Pak Ustad iya materina karek nomor hiji eta duitna leuwih ti hiji Pak Ustad rek diteraskeun moal rek dikajieulkeun moal astagfirullah Masya Allah urang teh pan sagrup leres nu ngaranna sagrup urang teh ngahiji nu ngaranna ngahiji bersatu nu ngaranna bersatu ieu artos ti padewan ti bulurah ti pa RW rek di akang rek di ustad pan ngahiji sagrup pan balik mah dihijikeun pan nu kamari oge lapur Pak Ustad ayo ya Pak Ustad ngomongkeun bersatu abdi mah mau bisa nyatu Pak Ustad kumajang pasikeun wae jang ya dong tapi sekedap satajan dipasikeun sebohon barudak tong aya nu ngiceup tah ustad rek sulap Gus Samsudin itu nya ujanya lain Gus Samsudin ieu duit asup kana saku ustad jadi naon coba jadi poho moal eta mah kamari atuh berubah ieu mah berubah jampean ku akang so bim salah bim jadi apa prok 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 bim salah bim jadi apa prok 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 bim salah bim jadi apa prok 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 oh hebatnya jadi rokok Hebat. lain hebat rugi belagu kacu ieu mah tapi nabi itu mah ratusan ribu kacu oh ieu mah 30.000 ah ada sekedar Bapak Ibu dipastikan apa yang pada depan kanu hak iya tah kurang teraskeun heula tilu deui Pak Ustad ya astagfirullah iya dong dua deui dihitung beureun tadi teh nya tos hiji deui atos doakeun Kang aya doana teh Kang jeung nu nyawer Kang aya doana khusus Pak Ustad kumaha tah alhamdulillah biiznillah bi kudratillah bi'aunillah tambahillah sabaraha we atulah buru-buru atulah pada Pak RT gerakan dieu atulah kalau tadi tambahan deh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sateacan Nabi kenging parentah salat di Isra Mi'rajkeun Nabi teh kenging kesedihan nu mendalam karena selama ini perjuangan Nabi ditemani istrinya Allah panggil istrinya Siti Khadijah meninggal dunia nu kedua Mang Cepot kesedihan Nabi bertambah deui di tahun anu sami Kangjeng Nabi ditinggalkeun ngantunkeun ku pamanna pamannya Nabi meninggal dunia. Siapa pamannya Nabi? Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia. Selama ini yang mengurus Nabi sampai Nabi menikah sampai menjadi Rasul tos jadi Rasul lamun aya nu ngaganggu Abu Thalib anu pasang badan Abu Thalib anu ngabela Nabi ditinggalkeun ngantunkeun ku Abu Thalib. Nabi di Mekah tantangan dakwahna loba nu ngamusuhan. Siti Khadijah yang setia menemani meninggal dunia, sedih. Kemudian paman Nabi nu ngabela meninggal dunia, sedih. Nabi memutuskan hijrah. Ai hijrah teh pindah Mang Cepot. Di mana pindahna? Di Mekah nu loba nu ngamusuhan, Nabi akhirnya pindah mau meminta perlindungan kepada orang Taif. Hijrahlah Nabi ka Taif. Ngan ternyata orang Taif teh lain ngabela, lain menyambut dakwah Nabi. Orang Taif ternyata geus dihasut ku orang kafir Quraisy. Orang Taif ngusir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dimusuhan di Mekah. Nu ngabela dakwah Nabi meninggal, Siti Khadijah meninggal, Abu Thalib juga meninggal. Kemudian Nabi minta tolong ke orang Taif. Orang Taif malah kang ngusir Mang Cepot. Ketika orang Taif ngusir, Kangjeng Nabi termenung di tengah jalan, datanglah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, betapa berat perjuanganmu. Eta orang Taif kurang ajar, malah kang ngusir Nabi Muhammad sampai berdarah. Orang Taif, maaf, malaikat Jibril menawarkan pada Nabi Muhammad, angkat kedua tanganmu, minta gunung ini sekarang juga rugrug menimpa orang Taif.
Tapi Nabi Muhammad teu ngadoakeun cilaka. Nabi Muhammad ngadoakeun Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, orang Taif tong disiksa. Eta orang Taif teu iman, orang Taif ngusir lain kahayang kusabab teu apal, ulah disiksa sugan teu indung bapana nu iman, engke anak incuna nu iman. Jadi Nabi memberikan kesempatan bahwa henteu ayeuna bener ke kahareupna bener, bahwa ayeuna mah maksiat kahareupna mah bisa taat. Buktina Umar bin Khattab baheulana ngamusuhan Islam datang hidayah pangbelana kana agama Islam. Jadi lamun ayeuna aya jelema maksiat tong diangkap bakal maksiat sadayana, tong diangkap bakal maksiat salamina. Urang teh lamun dina permainan bola mah keur tengah-tengah permainan keneh. Lamun ayeuna keur main bola pertengahan permainan nu tadina eleh bisa moal jadi meunang dah. Tiasa daya keneh waktu. Urang nu soleh urang ngadoa we mudah-mudahan sing istiqomah dina kasolehan. Amin. Anu salah mudah-mudahan sing jadi soleh gitu Mas Cepot. Amin. Anu maksiat baheulana mudah-mudahan sing jadi taat gitu. Dulu aku edan, sekarang aku adan. Dulu edan sekarang adan. Dulu aku haram jadah, sekarang di atas sajadah. Gitu. Dulu atuh maksiat, sekarang aku taat. Benar. Dulu ada wanita memikat ku bawa ke Alfamart, ku beri dia coklat. Sekarang ada wanita memikat ku bawa ke jalan syariat, ku beri dia seperangkat alat sholat. Lain cai cie. Jadi ada wanita memikat mau diajak maksiatnya. Itu menang atuh. Nah Mas Cepot, jadi Nabi Muhammad mengajarkan dalam peristiwa hijrah ke Taif, lamun aya jelema anu ngamusuhan ka urang, aya jelema nu ngewa, tong dingewaan deui. Doakeun we sing meunang hidayah. Kanu keheul masing deudeuh, kanu ijid masing asih, kanu ngewa masing nyaah, eta ciri bersih mana. Kanu keheul sing deudeuh, aya tatangga keheul sok didedeuhan tara. Otara. Oh dibalikeun deui. Kanu keheul-keheulan deui. Kanu ngewa deui. Kanu ijidan deui. Eta kanu koret. Nabi tidak mengajarkan membalikan kejelekan dengan kejelekan, tapi balas kejelekan dengan kebaikan. Aya nu ngomongkeun batur tong diomongkeun deui. Sok aya nu ngomongkeun batur di dia aya. Maka tiung naon eta? Tiung hidung. Oh tiung hidung mah lobaan atuh. Tiung hidung mah indung manehana. Iya Mas Cepot. Jadi kadang-kadang lamun kagorengan batur mah urang apal diomong-omong, tapi kagorengan sorangan urang nepi ka teu apal ngapoho gitu. Barudak hapunten lamun dipoto urang cukup teu sakali 5 kali kakarak beres sok can beres oge Can siap dipoto barang-barang 1 2 3 pret begitu dipoto alah tiungna nyengsol sakali deui tadi dipoto siap ganti gaya 1 2 3 pas dipoto peureum saware foto deui nepi ka 5 kali kakarak jadi tak alus. Di antara 5 kali dipoto 5 foto nu hiji alus nu 4 gagal. Kira-kira nu disebarkeun dina WA jeung Facebook nu alus apa nu gagal? Nu alus kan nu disebarkeun. Nu disebarkeun nu alus tadi edit heula Kang. Sebarkeun na Facebook, orang lain ngasih like, orang lain ngasih komen, bagus, cantik, beautiful, spill dong di mana? Orang lain ngasih komentar bagus teu apaleun, nu alus teh nu hiji. Nu goreng nama nu 4 teu kanyahoan aya dina HP urang. Artina naon? Lamun batur aya nu muji urang, lain urang nu alus, boa-boa kagorengan urang disumputkeun keneh. Lamun batur aya nu muji urang, lain karena urang nu hebat, tapi kagorengan urang anu masih keneh nyumput. Maka lamun batur katingali kagorenganana ulah dibeja-beja, da urang ge boga kagorengan. Tapi kadang-kadang kagorengan batur mah apal dibeja-beja, kagorengan sorangan beka teu apal. Mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya, semut yang
di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Uluh cilaka deui. Alah wala bujur nyengsel. Nah, bujurna teh balik deui. Iya nyingset Pak Ustad bujur. Misalah sih kayaknya mah. Bujurna keram jangan. Wala Wah, moal ditulungan. Antap. tulungan Kita kan Ustad. mun aya nu nyawer teh moal bisa dicokotkeun deui cenah kitu. Aduh Bapak Ustad Pendi tulungan. Wah, moal ditulungan. Aduh Pak RT tulungan. Wah, moal ditulungan. Aduh Ibu mau nulungan Ibu. Kan we antap. Pak Ustad tulungan. Moal ditulungan. Buruh yang modal abdi Pak Ustad mending. Itu suka goda sih makanya. Oke, Majapot. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad teh saya can di Isra Mi'rajkeun, tantangan dakwahnya berat. Ditinggalkan istri, ditinggalkan paman. Hijrah ke Taif, orang Taif ngamusuhan, tapi Nabi tidak menyimpan dendam. Nabi mendoakan supaya orang Taif dapat hidayah. Kalau ada orang berbuat jelek, jangan menghukumi akan jelek selamanya. Sugan we nu goreng teh hareupna mah bisa alus. Amin. Mudah-mudahan tos pangaosan ieu ibadah langkung meningkat, salatna langkung meningkat, berjamaah langkung meningkat, awal waktuna makin meningkat, hoyong teu ibadah langkung meningkat, hoyong salat awal waktuna langkung meningkat, baca doana Allahumma mangga tummana wa biyassana wa kuduna. Kelak sekedar Pak Ustad. Ieu doa teh asa wauhna abdi teh. Asa tidak asingna. Eta doa lain dibaca tumana tumankeun wa biasakeun wa kuduna sakuduna beuki dieu amal teh beuki soleh, beuki dieu beuki semangat. Males salat paksakeun, males ngaji paksakeun. Komo salat subuh datang azan as-salatu khairum minan naum, budak dihudang teh jang hudang pelentung bujur hungkul naik. Ai suku jeung sirah nyecep keneh kana bantal. Beres salat teh geleber deui setanna la ilaha illallah plak setanna datang deui klepek deui sare deui. Aya teh budak nu dihudangkeun sok hese eta. Awas anak-anak belajar, bangun tidur jangan susah, langsung mandi. Bangun tidur ku terus mandi. Alagena. Lain dangdut ieu mah, lagu budak. Oh lagu budak ieu mah. Mending jawab ku akang. Kumaha ngajawabna? Bangun tidurku terus mandi. Salat. Lain salat. Naon? Ai mandi make naon? Mandi mah make Nu leueur. oli mesin leueur Pak Ustad. Pakai sabun. Pakai sabun. Nah, gitu. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Pakai sabun. Ngosok gigi pakai sabun atau pahit, pakai odol. Oh, make odol. Nah, gitu. Oh, bangun tidurku terus mandi. pakai sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Bari modal. Lain bari modal, make odol. Tereh bari modal mah Pak Ustad.
efektif aja teh. Pakai odol siap. Siap. Bangun tidurku terus mandi, Pakai sabun, tidak lupa menggosok gigi. pakai odol, Habis mandi ku tolong ibu beres-beres, bersihkan tempat tidurku. pakai sabun. Atuh basuh deui kasurna berenang. Pan kasurna kaumpulan budak bosnya. Nah, mana ya? Majapahit ketika subuh malas paksakeun, rek salat isya malas paksakeun. Lebih baik memaksakan diri ka surga daripada kudu sukarela urang ka neraka. Ka surga teh kudu dipaksakeun, ibadah teh kudu dipaksakeun. Kadituna Allah bisa karena terbiasa. Ibu hoyong barudak urang lamun diajak salat gampang nuturkeunana. Hoyong lamun barudak urang diajak kana kasayan langsung nuturkeun hoyong. Ayo. Cara ngajakna kieu, tinggal kapayun. Cara ngajak budak salat, angkat tangannya ke atas goyang-goyang. Sadayana Ngiringan. ngiringan. Semuanya. Bapak nu di pinggir pada ngiringan mangga Boleh. dari dia. Ayo ngiringan heula. Pak RT ngiringan Pak RT. Angkat tangannya ke atas goyang-goyang. Ibu ngiringan ibu. Oke. Teteh ngiringan teh. Gini caranya. Angkat tangannya ke atas goyang-goyang. Lamun nu teu ngiringan dicirian, Kang kamera Kang nu teu ngiringan Kang. Oke, angkat tangannya ke atas goyang-goyang. Oke. Sekali lagi, angkat tangannya ke atas goyang-goyang. Baik, bagus. Angkat tangannya ke atas goyang-goyang. Oke. Cekap. Ke video Kang, ke video. Jangan dokumentasi. Bukti Kang. Bukti Ustadz bieu ngajak ngangkat tangan kemana? Ke atas. ke kanan. Ngajak ngangkat tangan kemana? Kunaon ibu jeung neng ngangkatna make ka harareup. Aya atas mana atas? Tah atas teh ieu. Cek ustad teh angkat tangan ke atas kunaon kadarieu? Oh, pan usana ge kieu. Disalahkeun. Iya. Kunaon diajak ngangkat tangan ke atas make karario? Pan usana ge kieu. Ustad ngajak kulisan, angkat tangan ke atas. Ustadna nyontoanana ka hareup. Mana nu dituturkeun pidato apa contoh? Contoh. Jadi pidato 4 kali 5 kali ngajak angkat ke atas aya nyontoan ka hareup. Eta pidato teh moal dituturkeun da contona ge ka hareup. Artina lisanul hal afsahum min lisanil maqal. Bahasa contoh teh leuwih dituturkeun daripada bahasa pidato. Urang sok amek lamun ningali budak ngorek HP, indung bapana teu leupas di HP. Susah. Urang hayang anak salat awal waktu tapi ukur pidato teu make contoh susah. Nah makanya Mang Cepot bahasa contoh lebih tepat daripada pidato. Tapi sim kuning sok bingah Pak, di mana-mana di mana rek datang waktu maghrib teh bisa jadi indung bapana mah di imah tapi budak nages di masjid. Di urang sok aya nadoman keneh tara di Mekarjaya di dieu. Eling umat apa leun ngene Kang? Muslimin muslimat hayu orang berjamaah maghrib estu kawajiban urang keur di dunia kangge pibeukeun di mana jaga sama-sama Eling umat tuh eling. akan kegiuan naon teh geus jeung salah di nadom eta Salah kumaha ojek. eling umat tuh eling. lain umat teh eling Nyaon? muslimin musliman Nya ayeuna mah Pak Ustad loba umat teh anu geus dielingan tapi nanti teu daek eling wae eta mah. aya umat nu geus dielingan teh eling wae aya di ceramahan teh sadar wae aya Umat tak ku abdi mah digentos lirikna teh disindiran ku abdi mah. kumaha Eling umat teu eling titah berjamaah
kalah cicing di imah ditah maca Quran kalah kahweaan ditah pengajian kalah ka YouTubean eling-eling umat teu eling-eling titah ka majelis taklim kalakah main game rajin naik Jumatan kalakah nunutan motif ngadalil manena ngadah diri aya nu kitu teh khatib tapi eta bener cek na cepot eling-eling umat loba nu teu eling titah berjamaah kalah ngising di cicing lain ngising ari ngising mah modal eta mah ngawelu eta oh cicing cicing ai batur salah di titah berjamaah kalah cicing di imah titah maca Quran kalahkah WA-an titah ka majelis taklim budak kalah main game kita ka majelis taklim ku kolotna budak kalah main game online FF bocil ya burik mama top up ayam top up mama apal sok main HP osok abdi oh sok abdi mau main HP Pak Ustad ngan abdi mah harita manggih informasi penting mengenai HP naon khususna kanggo ibu-ibu ibu kade nya ibu mun bisa menyimpan HP teh ulah di dieu tah ulah dina sakudada mun bisa mah ibu-ibu nyimpen HP ulah na sakudada ulah kunaon radiasi lain radiasi hese sinyal di dieu mah biasana geuning hese sinyal sabab daerah pegunungan ieu teh Pak Ustad jadi hese sinyal aya gunung di dinya lamun hayang alus sinyal nyimpen HP di mana mun hayang alus nyimpen HP-na dina sakut calana lalaki di dieu oh gede sinyalna 4G di dieu mah geuning bisa 4G sabab aya tower leutik Pak Ustad jadi aya sinyal ya ya macepot jadi bapak sarang ibu lamun hoyong anak-anak orang rajin salat teu cukup ku pidato tapi mudah-mudahan orang sing tiasa jadi contoh tadi sahur badewan fasilitas musola natos aya alhamdulillah tinggal orang kersa maksakeun karena ngahirup-hirupna hirupkeun ku pengajian hirupkeun ku berjamaah hirupkeun ku kegiatan-kegiatan kebersamaan sosial masyarakat ataupun keagamaan mudah-mudahan ieu musola sing barokah amin lanjut coba kalau Ustadz bilang halo jawab hai lamun masih kompak kurang lanjutkan lamun teu kompak kurang simpulkan halo oh tadi keneh Kang hai halo hai hai halo hai halo hai halo Bandung ibu kota perih betul beriangan lain bari bateng alhamdulillah mah cepot kita lanjut ieu nembe sim kuring ngajelaskeun latar belakang satu acan Nabi di Isra Mi'rajkeun kayang kasedih diusir ke orang Taif ditinggalkan ku istrina ditinggalkan ku pamana orang Mekah ngamusuhan di tengah perjalanan ngadoa tapi tengah ngadoakeun cilaka begitu Nabi uih deui ka Mekah dalam kondisi Nabi sedang ditimpa dengan beragam ujian ada akhbarus sama ada informasi dari langit Allah merintahkan malaikat Jibril piwarang ngajemput Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Teras Kangjeng Nabi dina peristiwa Isra Mi'raj teh tepang sareng para rasul terdahulu. Betul apa tidak? Tinggalna sejarahna. Dina keteranganna Kangjeng Nabi ditepangkeun sareng ruh para rasul terdahulu yang mana para rasul terdahulu pun sama nuju dakwah teh kenging tantangan kenging rintangan. Nabi Ibrahim dakwah ka Raja Namrud nepi ka diduruk dina seuneu. Nabi Yusuf dakwah sampai ka dibuang karena sumur.
Makanya kalau Nabi Muhammad berdakwah dapat ujian berat, diusir, ditinggalkan, ternyata bukan hanya Nabi Muhammad, para rasul dahulu pun keur dakwah teh kenging ujian. Jadi barudak Bapak Ibu, lamun di dunia orang menang masalah, tong asa sorangan nu menang masalah teh. Da tiap jalmi ge gaduh masalahna masing-masing, rupa-rupa masalah orang teh. Tapi Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj ini bertemu dengan Allah, dapat perintah sholat 5 waktu, ieu keur umatna. Lamun Nabi mah di Mi'rajkeun teh naik bertemu Allah, ngantong dibayangkeun siga kumaha pertemuanana. Tak urang ge sami, di mana urang umatna boga masalah, ulah salah lumpat. Yuk mi'rajkeun diri urang. Kumaha carana? Salat teh mi'rajna jalmi iman. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lamun gaduh masalah sok minta tulung ka Allah ku jalan sabar, ulah pernah putus asa. Nu kadua salat. Ustad kunaon masalah teh datang tapi solusi can aya, bawa sabar dina usahana can maksimal. Usaha teh geus maksimal, kunaon pertolongan Allah teh can aya, bawa salatna can beres. Kumaha salat can beres? Hiji salatna teh bermalas-malasan, kusala masih diengke-engke. Esena jadi patani unggal poe kadang lali. Komomun keur waktu tandur salat sok diundur, undur eta salat sok diundur-undur. Hesena jadi pejabat unggal poe ngurus rakyat. Komomun keur waktu rapat eta kadang telat kana eta kadang telat kana itu. Sena jadi awewe unggal poe capek gawe, omomon keur waktu syare salakina hayang somai. Dicilaka jeung salakeun hayang somai. Raperin suaminya. Esena jadi awewe unggal poe capek gawe, komomun keur waktu sare kacapean kana salat sok talangke, salatna diengke. Datang adan Isa pabeulit pan jeung sinetron. Baheula keur usum Covid aya sinetron karesep ibu-ibu ngaranna Ikatan Cinta. Apa lain Ikatan Cinta? Anu tokohna teh Mas'al. Pamajikanna si Andin. Anu musuhna si Elsa. Apa lamun mimiti sinetron jeung aya iklan teh laguna datang teh. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Gitu kan? Begitu datang adan Isa, hayya 'alas shalah, sinetron masih berjalan. Rek adan Isa sinetron bisi tinggalin. Airek nonton sinetron Isa bisi kapeutingan. Tungtungna menungguan iklan. Begitu datang iklan, aku merindu, gancang lompat ka WC. Wudu Pak Buis. Asup kamu sholat bebeja lah ka budakna. Lamun geus mulai wawartosan mamah. Lain eta sieun katinggalun, make mukena Pak Buis. Tungtungna mah leungeun asup kana sirah. Datang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rokaat kedua sinetron jalan. Aku merindu, gebeg teh. Allah itu kumaha teh. Rek diteruskeun sinetron tinggalin. Rek dibatalkeun piraku. Tungtung nama diteruskeun tapi gancang teh begitu geus ruku poho itu rokaat ka sabaraha? 3, 4. 3, 4. Tong dibelekukeun jadi doraka nggak usah dibelekuk-belekuk. Eta nepi ka poho kana rakaat aya nu sok poho kana rakaat aya. Salat teh Allahu Akbar teh bray segala katingali. Ibu-ibu meme salat leungit duit Kang Haji keur salat kapanggih eta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tadi teh duit duhureun TV eta. Alhamdulillahirabbil alamin dibawa kitu ku salaki. Allahu Akbar ku budak kitu pake jajan. Eta salila salatnya yang nganaon
kapanggihna teh pas tahiyat akhir. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin opan diinjem kumang sholihin. Aya nu salat eta malaweung kitu aya. Aya. Sim kuring ge kitu keneh. Ngan mudah-mudahan we beuki ka dieu salat urang ge makin beres. Amin. Amin. Jadi kadang-kadang salatna masih diengke-engke, kadang-kadang poho keur salat teh, kadang-kadang teu paham kana bacaanana. Makanya kalau ingin dapat pertolongan Allah, cepot, Mohon. hiji sabar sing kuat, dua wassalah tegakan salat, hoream paksakeun, malas paksakeun. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu ieu musala sing barokah, jamaahna sing berkah, sadayana sing berkah. Amin ya Allah ya rabbal Alamin. Mang cepot sok aya jalmi nu ngongke-ngongke kana salat, naon nu jadi sabab jelema ngongke kana salat ku sabab terlampau cinta kana urusan dunia. Apal dunia? Dunia naon dunia? Baheula mah dunia teh harta tahta wanita. Ayeuna mah harta tahta wanita HP jeung kuota. Malahan eta tambahan deui ayeuna mah Naon? harta tahta wanita kuota Lazada dan Tokopedia. Aya Shopee paket Shopee tapi kadaripun imah teh ledu ku tukang paket eta mah. Islam tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan. Sok bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Nu dagang teraskeun dagangna, nu tani teraskeun tanina, nu jadi karyawan pemerintahan teraskeun profesina masing-masing. Tapi kalau suara azan berkumandang, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai', tinggalkan usaha, segera datangi masjid dan mushola. Kita butuh Allah. Jang naon loba harta dunia lamun salat tidak pernah dijaga. Tos gaduh gaji jeung artos sabaraha nepi ka wani ninggalkeun salat. Untuk apa harta dunia bila salat tak pernah kita jaga? Masyhur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita bahagia. Sekali seumur hidup cukup satu kali, jangan berubah. Untuk selamanya seia sekata cinta. Untuk apa harta dunia bila salat Lagi nur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita bahagia. Sekali seumur hidup cukup satu kali, jangan berubah. Untuk selamanya seia sekata cinta. Untuk apa harta dunia bila salat tak pernah kita jaga? Masyhur semua kejayaan tak buat kita bahagia. Sekali hidup cukup satu kali, jangan joget atau bina-bina jogetnya ulah dikitu-kitu atuh bos. Bina-bina teh si dawala mah joget teh dikitu-kitu wae. Kumaha lamun dewe gereuneuh sia. moal atuh ala kadi-kadi ti mana wae batur mah cinta tadi serek beres karek ka dieu Batur mata tadi dawala mah sare wae apa ini mah. Mah. Alhamdulillah. Aduh. Mah. Alhamdulillah. Gitu halus. Ini gareuleuh mah. Pada raseuh deui. Ieu mah kudu dikumbah ku taneuh 7 kali deui. Lasok itu ka adik teh. Gak mau gak suka gelai. Kabina-bina teuing. Di mana wae atuh bos? Batur mata tadi bos. Kabina-bina Tos di teuing. mana?
punten we telat Pak Ustad tadi teh nyusul abdi teh aya acara Isin, heula ku kasepuhan Pak Dewan bulat tita tadi ya kasepuhan di dari ieu. wah mun teh tadi mah disawer meureun jileung di dawala usaha tadi Bapak Dewan Ibu Lurah Oh, Pak RW Bapak kan dia. RW. Tinggalin. Pak RT acan Pak RT mah Bapak Ustad Pendi teu acan ke ka dieu tadi teh rek pasea heula abdi teh Pak Ustad jeung tukang ojek tadi teh aya problem Ih, saha ieu Kang tadi? saya Bapak saya Bapak Ustad Pendi ya Alah Kang nuhun. nanaonan ieu nanaonan meni Karek ka dieu geus sawer ieu teh. tah ieu panjang irung panjang rezeki tuh kumaha irung Murah gehandap jang euy. panjang irung duitna murah ya bina-bina teh dicokot bisa dicokot kalem we heula Murah gehandap ah. hese euy lain naon bisi dibawa ku Jauh. Tuh ku abah di sanak tuh dipangnyandakeun. abah Aduh, ulah ditambihan we abah sakitu we nuhun gitu Kang. Nuhun abah alhamdulillah tadi teh saha Pak Ustad Mana? anu tadi masian ieu nu artosna geubis Pak Ustad Pendi DKM, Pak DKM eta teh Pak Kang. DKM tuh bener pan Pak DKM Pak RT ajan ge bener-bener teh cenah we mah eta problem kumaha problem tadi tadi terek pasea jeung tukang ojek abdi teh Oh ka dieu ngojek ka dieu. ngojek abdi di Cikampek Pak Ustad Oh di Cikampek ngojek. Narek Pas ya. pan perjanjian teh naik ojek di kali teh 100.000 abdi teh 100.000. mau ngontos dugi dipayun didinya ku abdi dibayar 50.000 jual molotot eta tukang ojek ke abdi Pak Ustad Wajar. teu wajar cak abdi mah Tadi janji rek mayar sabaraha? 100.000 Pak RT Pak RT ka dieu. Bapak RT anom keneh gitu Bapak RT nanya Aduh Pak RT nuhun Pak RT alhamdulillah duh ti saha deui nya geus sok-sok bieu kumaha Bieu teh kumaha Akang teh janji rek mayar 100.000. 100.000 Diharap dibayar 50.000 ku abdi teh tukang ojekna molotot. molotot ke abdi Ngambek ngambek ke abdi wajar. Kunaon ngan mayar satengahna atuh. bongan manehna oge kan ilu numpak Pak Ustad jadi setengah sewang jeung manehanana rugi atuh abdi mayar 100.000 manehna milu ngeunah numpak Tukang ojekna mah teu kudu mayar. lamun hayang 100.000 motorna dibawa ku abdi Tukang ojekna lumpat tukangan abdi nah eta mah lain ngojek atuh nyiksa. Nuhun Pak RT, makasih ya alhamdulillah. tur nuhun Pak RT alhamdulillah Baik Bapak dan Ibu. Astagfirullahaladzim Ustad sugan teh eueuh gawe di dieu di mana-mana atunya. nah sudah wala kabina-bina teuing meni bau sungut eta kabina-bina teuing tulungan puas bau jengkol Tadi ge cegusan naon? Naon? Lamun ningali batur cilaka teh ulah mau puas tulungan. keun antep sia mah da newa-newa wae Pak Ustad Pak Ustad Tulungan tuh mang. Astagfirullahaladzim lain nulungan iya mah Pak Ustad mah maehan Gusti kabina-bina teuing Pak Ustad alhamdulillah tuh terselamat ayeuna Eta ka dieu. aduh Tapi kalau gor gitu eta Jewala. nyelarian heula bengkel sakedah Pak Ustad Elah, Manjepot, Mandewala, Mohon. sambil nantos Mandewala ya. Jadi Bapak Ibu, selain orang ku Isra Mi'raj ieu ngemut-ngemut kumaha perjuangan Rasul, tina peristiwa Isra Mi'raj urang diemut urang teh butuh ku Allah, usaha jalankeun da eta mah kewajiban urang, tapi di luar usaha yuk urang muntang ka Allah ngalangkungan minimal salat anu 5 waktu. Ngan jalmi diantarana sholatna beres, sholatna ditarima, lain ukur make ilmu, tapi beres sholat perilaku nage jadi sae. Allahu Akbar, Allah maha besar. Beres sholat ulah sombong.
ulah abong kena ayeuna sagala boga kerudung Zoya mau kena gelombang cinta baju Elzata gelang sagede pelak beca imahna lega panto hareup di Mekarjaya panto dapur di Kosambi lega pisan Pak Ustad lega imahna kabayang we ai imah lega siga kitu masih gana ka WC teh naik ojek heula eta mah nah ka WC naik ojek bisi kababayan mangkin Pak Ustad di mana orang kerboga harta ulah sombong adigung adiguna dunia besar tapi Allah Tuhanku maha besar masalah bisa jadi besar tapi tong keeng urang gaduh Allah Allah maha besar muntang ka Allah Allahus somad Allah tempat kita bersandar ngan mang cepot beres salat urang diingetkeun lain ukur hablum minallah nusae tapi beres salat assalamualaikum ka kanan assalamualaikum ka kiri jeung dulur jeung tatangga kudu silih salametkeun barudak lamun urang maca salam sok ngalieuk ka kanan jeung ka mana ka kiri tingali mang cepot urang lamun ngalieuk ngan nepi ka dieu ngalieuk urang tapi panon masing nepi ka tukang ngalieuk ka kiri nepi ka dieu da sirah urang terbatas ngalieukna tingali tapi ieu paningali ulah nepi ka ditu sing nepi ka tukang artina siga abdi ya Pak Ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh jadi tuangan abdi teh weh ya kecuali si jawab pesen peka tukang urang mah mun maca salat dengan ke kanan jeung ka kiri tapi panon ulah nepi ka kanan hungkul ujung ieu panon sing nepi ka tukang kanan sing nepi ka kiri ka dieu teh ka tukang artina nu disalametkeun ku urang teh lain ukur kanan jeung kiri hareup jeung tukang ge kudu disalametkeun lamun ayeuna urang beres salat ngamalkeun assalamualaikum maka jeung antara urang silih salametkeun batur maju teh atoh ulah imah tatangga maju urang nyeri hulu tatangga meuli enmek jedud ieu meuli paramek tatangga meuli pajero der ieu meuli panadol tatangga meuli kulkas jeung motor teh kalah gering ke rumah sakit di rongsan teh keluar foto gambar kulkas jeung motor ayo lihat orang maju kita ikut bahagia hasil tina salat kita saling selamatkan apalagi sekarang kata Pak Dewan Bodora sakedap di usum pemilunya ayeuna musim tahun politik pilihan kita boleh berbeda tapi sementara sebab bersaudara kita selama-lamanya gitu tadi Saul Bululah artinya naon pilihan orang mah bisa berbeda beda tapi persaudaraan kita tetap dijaga selama-lamanya diajarkan dina salat kurang penting na kebersamaan punten bapak sareng ibu biasana lamun di Pak Imaran duka di dieu mah aya apa henteu Pak di Pak Imaran sok aya kamar di payunanya di tempat imam di pinggirnya sok aya kamar Pak eta Pak aya tempat sound geuning nya dinya aya tempat mik tapi salah satu fungsi di dinya teh keur kabur imam nah keur kabur imam lamun imam ayeuna batal teruskeun tong eta imam entong imam batal kunaon bisa jadi karena hitut nya lamun imam hitutna lalaunan pan hitut teh rupa-rupa aya nu durratun aya durratun teh hitut nu gede sora sa masjid apal kabeh gonjlong lalu nepi ka kaca ge ngageber lamun sa masjid apal wayahna imam mundur eta geus kanyahoan salah ka mana mundurna ulah ka tukang pan di tukang teh loba jamaah mundurna imam tadi ka kamar kadinya jadi imam lamun batal kadinya lumpatna nu tukang ngagantian tapi lamun ayeuna imam ngan karunya nya Pak Ustadnya anu ngagantianana eta nu ka hareup plak di bau kieu matak diajar ke pemimpinna tadi dinya mah cepot aya penerusna aya penggantina mah cepot sering ka masjid teu abdi rajin atuh alhamdulillah abdi mah ka masjidna oge salat ngecas HP Pak Ustad abdi baik mancepot sekali ini mudah-mudahan di pertemuan sing barokah Bapak Ibu ieu tos jam 12 langkung namun satu acan simkuring pamit undur diri upami ngobrol sakedapan sareng adalangna wios teu wios keprokol atuh Kang ya adalangna teu adalang ka dieu ke urang ka dieu deui Pak ayo adalah
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, nah sim kuring sok naikeun dalang aya sapalih nutos kantos ningal pengintennya seueur oge nu teu acan seueur naha laput dalang punten lamun dawai tampil dalang sok diajak ngobrol sim kuring gaduh visi misi nanjirkeun agama ngamumule budaya nanjirkeun agama mudah-mudahan dina eusi ceramah bade sakalimat dua kalimat sing aya nu manfaat Amin. ngamumule budaya ieu mumpung barudak urang cenghar keneh urang kenalkeun budaya wayang golek sabab ayeuna teh loba budaya ti luar nu dipekarasep ku anak urang udah nepi ka Jati kasilih ku Junti ari kana film drakor drama Korea raresep ari kana sinetron Indonesia teu resep gitu karena budaya ti luar resep karena budaya urang teresep gitu. Laras. Adalah Mohon. ieu nu beureum namina saha Ieu teh namina teh Astra Jingga atanapi cepot namina teh. cepot Laras. Bapak Ibu ieu cepot lamun teu digerakkeun ku dalang tiasa gerak nyalira moal jadi usik malik wayang ku saha dalang ieu cepot lamun teu disoraan ku dalang aya soraan moal jadi nu nyoraan teh saha dalang nu ngomong tadi teh saha anu mentaan sawer teh saha tah dalang jadi nepangkeun ka padewan tadi teh nyuhunkeun sawer teh sanes cepot tapi dalang ieu Pami dalang dipiwarang ku saha Ibu? Ku Ustad tuh dipiwarangna oge. cek saha dipiwarang ku Ustad Pan Pak Ustad di mobil nyarios wae ka abdi. Ke wayahna di ditu cina kudu singoba saweranna. lain jang di dieu jang enjing di Lembang eta mah Leres. Anjing mah harus di Lembang Pak Ustad. di mana Di Purwasari anjing. apan malamna di Lembang Oh, wangina. Wangina. Sareng abdi. oke ieu adalah Mohon. lamun hayang bisa nyorakeun cepot eta kumaha tadi karakter ai sora Cepot. wayang teh sora naon wae nu aya gitu jenisna Pami sora wayang mah seueur aya sora ponggawa, aya sora satria, aya sora biasa di antawisna teh. Satria. Bade nyawer satria mah. Satria mah suarana teh rada wibawaan Pak Ustaz. satria teh contohna saha Batara Kresna atawa nya satria sapertoskeun gitu. kumaha tah Teja sulaksana teja nirawong ngabecik wong anyar katon. Sinten sinambat ing wawangi saking endi pangkonan sampean punggawa. Cepot abdi lan. Yap ka dieu maneh cepot. Sumuhun sae. Dawala sumun abdi ulang ka mana bapa maneh dawala. Nah, biasana kitu satria. aya bapana da bala Aya. Kang Semar Kudrapawana. oh ieu Semar Ucu bingah amarwata syuta bingah naka giri-giri lir gunung tanpa tutugan syagara tanpa ambahan nya unya bisa silaturahmi sareng masyarakat Purwasari nya ucu mudah-mudahan masyarakat di Desing sehat lahir batinna nya uja amin kalayan para pamimpin urang sing sarehat nya ucu amin murang kali di Desing soleh tur solehah nya ujang oh ti satria cepot dawalan nepi ka Semar dicontohkeun bieu aya opat sora berarti tapi jangankan dari suaranya dari ketawanya udah beda tadi sora satria seurina kumaha tadi Semar cepot dawala bedanya si dawala mah radang gitu beda selain nu tilu eta aya teu nu bisa seuri deui wayang anu bisa seuri seueur Pak Ustad Dorna Rahwana biasana ge sok seuri heula mimitina teh Dorna teh tokoh lamun dina carita wayang mas sebagian teh sok ngadu domba dorotna teh ngamadorotkeun urang sok ngadu domba menyebarkan fitnah aya teh di masyarakat sok nyebarkeun fitnah hoak nyebarkeun berita bohong komo aya rek musim pemilu di mana-mana berseliweran berita bohong teh eta teh kerja di Dorna ngadu domba Dorna kumaha seurina eta Dorna mah teknikna teh sora irung jeung sora perut pami Dorna mah Aswata mah oge para Kurawa Citraksi Boma Wikata Jaya Wikata hayo menta kumpul ka sakabeh para Kurawa ngan rada eungap ieu mah Pak Ustaz sorana rada eungap sabab Dorna mah make teknik sora perut gitu lain ieu mah sabab candahar Pak Ustaz jadi rada
modus. Tapi eta seueurnya wayang nu seurina beda-beda berarti. Mohon laras Ai Gatot Kaca eta bisa seuri teh eta. pami Gatot Kaca mah tara seuri biasana teh ngagerem ciri khasna Kumaha cing? Nah jadi embe bade kurban Gatot Kacana coba lamun Gatot Kaca ngomong jeung cepot jeung apa Semar wa Semar Badranaya ih Yisim abdi nu aya pikeur saeunaon juragan Anom cebot sumut abdi lan wayahna carincing pageuh kancing saringsat pageuh iket cebot bisa aya musuh nu nyin rurusun urat makan nu nyin onar kana cebot sae kulan wayahna ka warung pangbalikeun kaula rokok sampurna mil 7 bungkus cebot ayeuna keneh manggagan gaskeun siap itu tak Gatot Kaca kala lain gaskeun naon teh masyarakat di dieu teh resep ningali wayang laras eta dina carita naon Gatot Kaca hayang sampurna mil salaras nama teh aya dina carita Pak Ustad janten pami sampurna mil mah eta mah abdi pribadi eta ieu loba barudak laras tong ngarokok wae nah tong ngarokok wae jaga apa dina rokona aya tulisan merokok membunuhmu nya kan membunuhmu ieu lain membunuhku Pak Ustad jadi insyaallah aman dalang ngarokok wae teu sieun paeh henteu abdi mah teu sieun paeh lamun misal abdi ngarokok paeh hurungkeun deui korek aya abdi mah Pak Ustad lain paeh rokona ya ulah izin ku pangaresa kasepuhan ah Pak Ustad oke sok ngarokok abdi sok ningal geuning eta tah eta kumaha pertanggungjawabanana lamun ustad ngarokok tarakkeun pak kiai Mohon. aya dalilna naon dalilna la jaroma wala goroma walakin masna wasulasa waruba hartosna rokok ustad mah la jaroma lain jarum coklat wala goroma lain gudang garam walakin masna wasulasa waruba tapi 2 3 4 di Samsu tapi lamun Kode, bapak Bos. lain kode eta rokok Ji Samsu mah filosofi dakwah 2 3 4 Ji Samsu Garas. bami Pak RW ningali rokok Ji Samsu di luhurna teh aya bintang jumlahna 8 bintang teh gambaran Wali Songo nyebarkeun Islam di Pulau Jawa 8 Wali Songo dakwahna ngajak 2 3 4 salat Garas. 2 salat subuh 3 salat maghrib 4 salat lohor asar jeung isya hasil Isra Mi'raj lamun masyarakat Mekarjaya ayeuna ngadegeun 2 3 4 subuh maghrib lohor asar jeung isya diadegeun di ieu musola maka urang bakal Ji Samsu jiwa sampai surga. Wih, luar biasa Hidup Samsu. hebat hidup sampurna mil hidup Jadi Ji Samsu teh jiwa sampai surga adegeun salatnya Laras. mudah-mudahan sing istiqomah. Amin. Tapi Bapak Ibu hapunten eta ngenalkeun saalit sora-sora wayang bisa aya barudak nu diajar yeuh urang sasarengan ieu mah da anjeunna mah memang dalang pangintennya tapi walaupun dalang bisa segala rupa sora tapi anger dina kahirupan nyata mah sora Gatot Kaca teh pernah dipake di imahna pernah tuh ngobrol jeung mamah make sora Gatot Kaca untuk acan atau Pak Ustad nya ulah we atuh. kabayang we di bumi abdi make suara Gatot Kaca mah tuh keung sigana teh mama minta duit 200.000 mama aduh ujang artos nage teu acan aya diusir abdi teh Ustad Tapi bujang-bujang dalang Ustad ge sami Ustad Ustad di panggung ceramah jojorowokan tapi ngobrol sareng pun bojo mah pan lemah lembut laras Ustad di panggung ngaos Quran dikiraatkeun Bismillahirrahmanirrahim Allah tapi anger sanaos tiasa kiroat ngobrol sareng pun bojo balik ka imah datar ngahiung atuh muka panto mamah bapak hoyong ikhfa kolak kol-kolah kol-kola pun bojo koriah di dapur ngajawab kumaha bapak fok lebok mun aya rumah tangga siga kitu bawa ke rumah sakit jiwa Apunten Bapak Ibu sadayana sim kuring ngering binga ku ngawujudna ieu mushola sakali deui sing barokah Amin. tempat urang ibadah oge tempat ngadidik anak-anak urang mudah-mudahan sing saleh jeung salehah Amin. tong hilap adegeun istiqomahkeun salat nu 5 waktu urang istighfar sasarengan mudah-mudahan dosa-dosa urang sing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah Astaghfirullah